ngapela tanah Sunda urang. Siap, Jenderal. Tapi Jenderal, bener lapar Jenderal. Lah, sia. Untuk lapar ke berat bae tak awak, sia. Sabarnya Dut, sakadeng deui ge urang istirahat. Prajurit, semangat, semangat, prajurit, semangat. Ayo. Jenderal, betul lapar. Stop. Urang istirahat heula di tempat ieu. Ore, ya. Min, sepenuhnya ngalamun bae. Aing kangen ka baing hayang balik. Kabar Min, kurang pemuda Sunda anu bisa diandalkeun. Harus kudu tetap semangat Min. Kunaon Emin? Ngalamun bae. Ingat ka Abah di imah Jenderal. Emin, urang kudu maju ngelawan penjajah. Sebagaimana penjajah lebih sadis menindas bangsa urang. Ingat Min, merdeka bukan untuk kita, tapi untuk negara Indonesia tercinta. Semangat Min. Siap, Jenderal, semangat. Semangat. Lah, riet aing. Ieu cai laukan. Lockdown meureun. Rapor, Jenderal. Laukna eueuhan. Guys, gajan, yang penting mah urang tetap semangat. Siap. Ayo Jenderal, penjajah. Coba gendut, aing mah cai aus. Nyambung. Pelit amat si Dut, awas dia mau nginum aing. Hormat Jenderal, masih jauh tuh markas penjajah. Ieu titik urang anu nyampe di dieu di sungai. Berarti urang tinggal ngalewatan gunung. Aduh, urang ke gunung deui. Semangat terus Dut. Semangat. Semangat terus Dut, pantang pulang sebelum tumbang. Hayu jadi prajurit gagah berani sampai titik darah penghabisan. Ya, Jenderal. Prajurit, ada pertanyaan eueuh. Siap, urang berangkat ke tempat tujuan. Ya, Jenderal. Siap, Jenderal. Gentar. Membela yang benar. Maju tak gentar.
Kompeni diharap siap tiarap. Waspada, penjajah diharap. Siap, Jenderal! Sutri Jenderal. Mau kamu jadi istri saya? Kita menikah dengan acara mewah di kampung ini. Bagus, Mister. Kita rayakan besar-besaran di kampung ini. Ayo ikut saya. Ayo. Ayo. Tolong. Tersudia yang menikah jeung sia, Mister. Lepaskan, gerak lepaskan. Tolong. Ajeritan minta tolong. Ngadeng itu. Oh, Jenderal. Kapur Jenderal, ayo penjajah dihanap. Prajurit, penjajah mulai berontak. Wih, tolongan hayu. Aduh, teu berani aing ke jelema eta mah. Ai saper gede. Kamu aing asin katembak ah. Cuk, tadi agak jadi naon di dia. Geus kebel ieu penjajah yang ngerebut kampung ieu. Anu sakitu suburna tanah Sunda urang. Ada yang naon teh maksudna penjajah ngarebut kampung ieu. Kami siap mempertahankan, memperjuangkan tanah Sunda urang. Aduh kumaha ieu kampung urang geus teu aman. Heueuh pugu, jadi sarian aya namana kaluarge. Kumaha ieu geus kieu nya? Jadi sararieun. Tenang, ulah kudu sararieun, aya prajurit keneh. Hayu urang berontak, ilu jeung prajurit. Geus, hayu tenang urang keluar.
Itu orang pribumi sudah berani buang tembakan. Bukan, mister. Itu orang pribumi lagi main jeblugan. Apa itu jeblugan? Itu mainan orang-orang pribumi, mister. Kamu buang itu punya cerita. Kamu intai itu orang pribumi punya letusan. Siap, mister. Ini apa, Edward? Itu pisang orang kampung buang sembarangan. Ini bukan pisang, Edward. Ini caduk. Prajurit, wis datang ke tempat istirahat. Dut, coba neangan dangdur, Dut. Boy, dangder. Lah sia mah Dut ditahan aing bae. Aing ngasola. Lah alasan biasa gendut. Hayang ngeunahna besa dut. Prajurit, gadeng itu aya suara tembakan. Oh, jenderal ngadenge. Waspada, prajurit. Wih, itu naon? Prajurit tuh lompatan. Teu nyaho eta naonnya? Sok sarieun aing mah ingetkeun kamari. Geus pasti ieu masalah gede di embur urang. Aduh, kudu kumaha ieu urang? Penduduk, suasana kampung orang ayeuna keur genting. Geus mulai ayeuna penjajah hayang ngerebut tanah Sunda urang. Aduh, kumaha ieu geus kieu? Prajurit geus ngabaran. Kudu kumaha ieu urang? Geus hayu lawan be lawan. Hayu lawan be engke wani. Prajurit, siap. Penjajah diharap, tiarap. Awas, di depan ada prajurit, mister. Sembunyi.
Ayo kita maju, Mister. Kita bakar rumah-rumah pribumi. Jangan, saya masih mencari gadis desa. Penduduk, ayeuna geus mulai bahaya, penjajah geus mulai berontak. Yo, prajurit kami saya nu tembak. Ih, bener ieu mah geus aya nu katembak. Geus mulai wani ieu mah penjajah, geus hayu lawan bela. Embung aing mah sieun. Hayu tenang, aya prajurit keneh. Geus segera diukeun karunya. Geura cager prajurit, cek kampung urang masih butuh marane. Minta doa kakabehan supaya kami tetap kuat. Aing di dia lah juga emang dia lewat penjajah jepret koy. Kamandra penjajah lewat jepret koy aing. Mampus ya. Mister, siapa yang tadi yang lempar batu? Saya tidak tahu itu orang yang lempar batu. Coba sudah kalian besok cari orang itu yang lempar batu. Mister, siapkan pertempuran. Oke, itu udah saya rencanakan. Pertempuran sengit dari awal. Tunggu apa lagi, Mister? Bantai itu semua pribumi. Ya Mister, kita ambil alih kekuasaan. Kita ambil semua kekayaan di tanah Sunda. Kita siapkan pertempuran untuk besok. Apa Jenderal? Asupin. Emin mau abah, aja nambah pasukan. Jangan nambah pasukan, men. Wayana ilu jamin perang. Hah? Wayana ilu jamin perang. Oh. Apa Jenderal? Emin mau abah, aja nambah prajurit. Siap, laporan diterima. Bah, wayana abah aya nama tilu tempur berperang jeung pasukan. Prajurit, aya nama orang kumpul heula. Prajurit, aya nama orang siap siaga ngajaga penduduk di tanah Sunda. Siap, Jenderal. Prajurit, coba neangan hakaneun. Siap, Jenderal. Aing ngeunaheun amat aya nama kampung urang sae nu ngarondaan. Oh, bener ngeunaheun aya nama urang ilu kumpul yuk. Aa can cager. Heeh, Neng, Cak. Heeh, geura cager, geura bisa perang deui. Prajurit aya nama kuatkeun pertahanan jeung perang di kampung urang. Oke Neng. Nuhun. Nitipnya ulah sampai benang ku penjajah di tanah Sunda urang. Oke, Neng. Lapor, Pak Jaro, lembur urang ayeuna keur genting. Anu bener prajurit. Minta doana, ieu prajurit arek mengadang penjajah anu geus mulai berontak. Heeh, Pak Jaro nitip ieu kampung urang ulah sampai benang ku penjajah. Siap, laksanakan, Pak Jaro. Iya, Pak Jaro nitip bandera supaya bisa dikibarkeun. Siap, diterima. Prajurit siap berangkat ke medan perang mempertahankan perlawanan di tanah Sunda. Semangat prajurit.
Prajurit 2. Siap. Prajurit 3. Siap. Prajurit 4. Siap. Prajurit 5. Siap. Prajurit 6. Siap. Prajurit, ayeuna urang geus siap neuk ngalawan penjajah di medan perang. Lapor Jenderal. Di mana titik penjajah? Prajurit, siap jadi prajurit gagah berani. Penjajah ayeuna geus aya di balik bukit, urang siap ngalawan di medan perang. Prajurit, hayu siap perang. Siap. Siap. Lapor, Mister. Di bawah ada prajurit. Siapkan pertempuran. Ayo. Prajurit, siap penting ayeuna aya serangan di penjajah. Siap, Jenderal. Urang ulin yuk ke markas prajurit bari antaran cai besar rauset. Ayo. Boleh. Dasar. Aus. Ayo kita serang markas prajurit.
Siap, Jenderal. Ayah penjajah diharap.